Ios sareng Ade Mas parantos diistrenan janten laki sareng rabi. Alhamdulillah. Ini wa teh bagja kasep gelis saja ngabagjakeun hidup duaan janten raja sareng sadinten. Pinten. Wilujeng kasep sareng nu gelis parantos nikah. Urang doakeun Neng Ios sareng Ade Mas sing panjang punyung yuswa berkah milik sareng si amin. Amin. Birobbil alamin. Tuh seueun nerakeun sakali deui. Bae bangkeun masih deket urang daroakeun Pak urang doakeun Neng Ios sareng Ade Mas sing janten rumah tangga sakinah Amin. mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin. Geuning seueur anu ngadoakeun kasep geulis wagen wang eleh hidup bagaikan Romeo and Juliet wagen kadieu teu sorangan. Kamana si bebe pada anggar wae kudu ku lagu euy. Beb, abu. Kek paling dinya aya. Bebe gua cik ku lagu nayaga da sang jodoh gerak keluar. Sok, beb mana beb? Prung. Paling mana ya? Iya. Oh iya. Iya. Ayo atuh ibu. Iya bebek kan? Alhamdulillah. Susah kita. Allah yang geningan. Kemana biar teh? Iya geningan bebe buat teh kasep gelis tah ieu kabogoh wa teh cik Cek cik dibalik bebe kuah gelis henteu Enon Henol sieun nongkongan pun kasep pasti kieu Kang Ustad gelis henteu gelis cenah Pak Ustad sini Rukia. Hari bebek teh mulih gimana? Tinggal ini sudah cantik, sudah sudah mendangan begini. Gusti, aduh ya Allah, depan belakang kanan. Neng TKHD ngagel jam siang asing leletnya. Aduh, jika ada buah dengan kalian. Ya, Kumaha? tos dandos. Atas. Gelis. Gelis mah jika Neng Ios. Ya 11-12. Lain. Jauh. 11-2 hiji aku. Neng Ios tos gelis jeung si Atos kasep. Lain kawas kieu bapak kok. Tuh di dandos nagenan.
kaneng sela kania make up geulis lain ingat ieu Terus. kane Oh, nyata. ya hayang kumaha tun kasaking geus geuing Ayo ngomong sisi lah heula Oke, sisi lah. malah ulah aya halangan naon-naonnya kasih geulis ya kaman heula ka kidul heula Mana kidul? kidul Tuh. sisi lah heula he setan gundul di kidul ulah ngaganggu ka incu abah tugas di serenan benang ya budak batur kakulon kakulon hei setan telon tikulon ulah ngaganggu ka incu abah tugas di serenan unggal-unggalan ari dibuka ka era ya si Robi kakaler hei setan kaler di kamer ulah ngaganggu ka incu abah anggar wae kelompok kursi ya Allah kawetan terakhir kawetan hei setan edan kawetan ulah ngaganggu ka incu abah ya ya Allah entos pilih nangis ulah seurting sempal ka bigoyon tuh nu kasep sareng anu geulis hayong dibagjakeun Hayo coba. cuang jaipongan yuk Hayo gas. jaipongan
Thank you.